Bismillahirrahmanirrahim. Mulai kuari ngabersihan awak dengan cara tobat ka Gusti Allah. Raga ditobatan ti mimiti mata ceuli irung sungut leungeun beuteung dubur kubul suku leungeun jeung golbu. Cara tobat lain sekadar ba'da salat, lain sekadar nobatan-nobatan dosa nu kurang karasa, tetapi ini per detik jeung per menit dina thariqah mah kudu tobat. Geus berarti keur dieu keur nangtung keur lempang selalu astagfirullahalazim, astagfirullah. Untuk dek jadi wali teh lain sambarangan, lain babari jadi wali teh ika karak ndek menempuh makom tobat. Geus engke keur salat lage nalika aya kamangmangan saeutik atawa aya poho di jero salat eta kudu ditobatan dina tarekat. Urang salat rakaat awal mulus, rakaat kadua rada ngaji celek saeutik inget kana mobil beres salam eta kudu salat deui. Salat kos kitu teh pan jadi siksa ka Gusti Allah. Astagfirullahalazim. Perbaiki salat. Perbaiki salat di mana ieu teh datang ka ngalantur salat teh. Naon ieu nu mantak jadi lanturan? Inget kana naon? Balikan deui salat da tujukeun ka Gusti Allah nu lempeng. Sakira-kira eta bakal ngaganggu bae piceun. Gitulah carana. Tak lamun orang nyaritakeun dongeng Sidina Ali katinggalun nyana berjamaah lantaran manehanana ngurusan hiji kitu babagian, atau Sidina Umar lantaran di bagian dina Khaybar kemudian tinggalun nyana berjamaah ku gara-gara tinggalun berjamaah bae eta Khaybarna dibikeun bae geus kabeh. Naon eta lantaran nyana mah geus datang ka dinya tah ka pangkat hakikat. Atuh kaganggu kuno hina sedengkeun salat mah berhadapan jeung Allah nu ngagangguna barang hina piceun bae nu hina ieu. Urang mah dikitu-kitu gengke mah tetep bae di teangan bae, di puasaan malah mah. Di puasaan, di riadohan dunia teh riadoh. Wali mariadoh teh hayang datang marifat, hayang datang ilmu marifat, orang mariadoh teh hayang sekupi. Geus tibalik bae. Tibalik, jasa tibalik, Masya Allah karim. Nah, ini keur carita hal. Ibadatnya per detik jeung per menit terus bae istighfar ka Gusti Allah. Sakira-kira bisa nyana bergaul jeung manusia sambil istighfar, silakan. Sakira-kira nyana teu bisa, ya uzlah berarti. Uzlah ninggalkeun jelema, ninggalkeun makhluk lantaran nduk menuju kanu leuwih mulya. Tinggalkeun heula cek Abdul Qadir dina kitab Fathur Rabbani satungtung urang masih keneh kabeh ka dunia ulah sok ngurusan masyarakat, ulah sok ngurusan murid lantaran kiai eta sebagai figur tuntunan jang nuntun masyarakat ulah supaya resepkeun kana dunia. Kiai teh supaya nuduhkeun ka masyarakat ka muridna ulah resep dunia aya kiaina nuduh dunia. Atuh deuk kumaha aja ceramah bae dibere leutik ngagurutu. Dicoret gue nyana moal dedeng kadinya. Bae aku bensin sakieu geus cenah. Emang kitu pun. Pasti beres jasa. Masya Allah, karim diundang ku bupati ramblepan letik ka gurutu. Ai endek sing lillahi ta'ala ulah sok ngagurutu. Teta lamun encan bisa ulah sok ngurusan masyarakat ceuk Syekh Abdul Qadir engkena kaganggu atuh. Boro-boro deuk nyaangan batur hore dirina ge kabolem. Beresan heula diri supaya ulah resep kana dunia, geus teh resep kana dunia kakarak ngurusan batur. Engke ge batur bakal karasaeun di nasehatan teh lantaran teu butuheun kana dunia nu dicekelan ku nyana. Ieu mah panumbeun nu sugih ge ngaji embungeun tatangga ngaji kunaon lantaran sakali ngaji diberi amplop kosong.
kita desian dek kerajaan, kita desian dek muludan, kita desian dek aya kegiatan-kegiatan puyengeun puyeng lain embung sodako kos kitu teh puyeng dibere ku Gusti Allah embung jelema teh ngaji lantaran naon kaganggu tak ku eta jelema dek neangan ilmu kahalangan ku pamentakna geus teh mah dek mere dek teh urusan nu boga ngan kiai na ulah sok ngaganggu-ganggu ka dunia batur ketika nyana teh dibere ulah sok ngagurutu tah lamun can bisa ulah ngurusan jelema urang lamun dikitukeun kasinggung kabehan Pak kasinggung kok mau kipodai mah teu menyinggungan aing bae burungan atau lain kasinggung emang bebenerang teh mah lamun geus embung ka dunia nu aya di leungeun batur silakan cek Tuan Syabul Qadir ansub ke masyarakat bahkan wajib ngomean masyarakat supaya bisa wudu nu rapih supaya bisa salat nu rapih supaya bisa haji nu rapih supaya bisa sedekah nu rapih lantaran di dirina geus rapih can rapih ulah waka nungtun batur diri sorangan heula urang lamun dikitu-kitu sahapi jelemaeunana nu rapih kuat ja eueuh berarti mah geus kieu kabehan we meureunanan berjamaah tah ieu tapi tetep bae aya teangan cek Kanjeng Nabi diterjemahkan ku Tuan Syabul Qadir pibuktian seperti itu mantap riado heula bae khawah heula geus bisa ngabedakeun antara jelema anu maripat jeung nu teu maripat kakarak mangga mun can bisa ulah mun can bisa berarti can maripat di jerona nah eta teh ulah waka nungtun batur kabeulem engkena nah iyalah timbul hal orang terus bae ibadah perdetik istighfar ketika orang ta'aluk hati karena kendaraan istighfaran ta'aluk hati karena sawah istighfaran ta'aluk hati karena duit istighfaran ta'aluk hati karena berbagai istighfaran engke ku Allah dibere urang teh berusaha mun cara dek ngalakalapa mah urang teh naik ke morosok deui ke naik ke morosok deui ke naik ke morosok deui dasar urang hayang naik mah meureunan engke ge ku urang teh tangkal kalapana dikadekan supaya bisa naik teh datang ka luhur ke nyorosok deui kadekan deui atuh minimal tangkal kalapana rubuh itu terus orang merontak astagfirullahaladzim terus ketika orang dadalean ieu masuk ka jero hate ieu mah dunia nu hina istighfaran ketika orang dadengean ieu mah dunia istighfaran selengkeun urang neuleuh jeung ngadenge mah moal eureun-eureun satungtung urang hirup bisa neuleuh bisa ngadenge ngan pisahkeun ku urang ieu lah cara dina ilmu thariqah urang ke bari lempang istighfar bari diuk istighfar bari kumaha per detik per menit na terus bae istighfar engke istighfar urang tobat teh ngaranna timbul hal kumaha eta hal teh waridun ma'rifat khosoh waridun kasfil asrar waridun kasfil zat waridun anwaruz zat waridun ma'arif waridun hadrah qudsiyah waridun nur warid teh nur teh cahaya nu dimaksud cahaya tauhid nu cahaya tauhid ieu mah anu akarna nembus ka handapeun sapatala 7 lapis bumi anu kaluhurna bakal nembus kana aras engke rindang naon kitu dahan-dahanna jeung daunna eta ngaranna nur teh cahaya disebutna nur makrifat nur tauhid marifat ngaranna nur tauhid teh marifat ngaranna nu mantak di dieuna di tafsir di naon gara-gara di bayanan min kasfi asrariz zat ma'rifatul khosoh atawa hadrah qudsiyah atawa nur tauhid bahasana sarua atawa ilmu kasfi eta cahaya datang ka jero hate
rahasia Allah mungkin kerlempang mungkin kerdiuk mungkin kerngedeng mungkin kerdi jero mobil mungkin baik kerdi harapan Baitullah mungkin kerdi makom kanjeng Rasul mungkin keur salat mungkin bada salat mungkin memeh salat tergantung Allah nu merena ngageter ka jero hate teng asa aya Allah teh urang timbul isin eueuh nanaon di jero hate nu ayangan Allah gerak urang gerak Allah denge urang denge Allah kicep urang kicep Allah nu ngagerakeun urang salat teh Allah sehingga boga rasa diri teh nu ayangan Allah doang tidinya lah ngaranna hadrah qudsa ilhal alhalu indah supia hal murali supi waridun cahaya tauhid yaridu alal qalbi anu datang ka jero hate min kasya zat tina mukakeun rahasia-rahasia zat wa anwariha jeung cahaya-cahaya zat engke salat teh inget nanaon ngeunaheun salat teh qurratu aini fi salat ca Kangjeng Nabi ngeunah hese nyaritakeunana eta mah ngeunah eta mah sebab lain cara ngeunah ngadahar opor lain ngeunah cara ngadahar apel lain ngeunah cara numpakan jahe lain ieu mah lain ieu mah ngeunah sabulu-bulu ieu mah sabulu-bulu nikmat luar biasa ngadenge bahasa Allah teh ngeunah ngadenge Allahu Akbar teh ngeunaheun maca Fatihah teh nikmat maca subhana rabbiyal azim teh ngeunah boh urang nu maca boh ngadenge batur lain tergantung kangeunahan terhadap suara jeung makhraj lain tetapi ta rahasia Allah ketika urang dibukakeun ngadenge Al-Qur'an teh ngeunaheun jasa urang maca Quran teh keur salat nikmat jasa geus moal kahartieun ku batur lantaran salat teh geus teu bisa diudag sebab kebal teu karasa kebal nikmat luar biasa eta mah hese nyaritakeunana teh mah kos kitu mah ieu mah keur carita bahwa horenganan jelema kitu teh eta teh keur kadatangan waridun cahaya tauhid anu datang ka jero hatena sehingga poho kana dunia teh hina leutik di hate manehanana ta'aluk sebab ieu dunia bakal ditinggalkeun nu manta Kangjeng Nabi mah di angsongan gunung Uhud yang berjuang teu hayang Sayyidina Ali mah talak tilu salasan kitu keneh para wali-wali Allah man batur nyaritakeun dunia hina kunaon urang mudag-mudag satungtung urang encan teu resep kana dunia moal ngeunaheun salat wani sumpah moal ngeunaheun wajan ting udang-udangna beda sagede bakulwa moal ngeunaheun bae palingnya biasa-biasa bae salat kenceng ku kencengna kendor ku kendorna laun ku launna buatan nyana bae kumaha nyana ngeunah mah moal sebab moal kumpul antara cinta ka Allah jeung cinta dunia di mana cinta dunia cinta ka Allah moal di mana cinta ka Allah teu cinta dunia ketika geus cinta ka Allah eueuh cinta dunia dibere ku Allah lazat ibadah ngeunaheun tah ieu waridun ngaranna cahaya ieu cahaya nah ieu ngaranna hal waridun cahaya ma'rifat cahaya tauhid nu mantak eta cahaya tauhid dibahasakeun akarna kasapatala datang ka 7 lepus bumi ieu rindangna ka luhur datang ka aras engke dahan-dahanna jeung daunna nutupan dunia jelema anu ngiuhan dirinya tiis jelema nu ngiuhan dirinya tiis di cahaya tauhid teh boro-boro nanaon geus amprokna geus ku tiis jasa komo ngadengekeun kana pituah-pituana tiis bae geus lantaran naon lain bahasana tapi cahaya tauhidna ieu lah makrifat waridun tah keur carita waridun jadi ngeunaheun sebabnya nana aya dina kangeunahan lancap ka jero tanah sakira-kira di dasar tetep bae nyana tetep Allah paehan Allah tembak Allah beres kopi siap bener Golkar keluar mulai geus diumrohkeun siap wah wariduna leungit
waridun leungit geus moal nyaman. Jelema anu masih kene kabanggrel ku dunia ketika datang anu mere dunia nyana robah moal nyaman. Ketika aya caleg mere nyana kabanggrel moal nyaman. Ketika aya calon bupati datang nyana siap moal nyaman. Ketika aya calon gubernur nyana siap ngabantu tapi asal dibere moal nyaman. Kuari siap-siap ye pilkada. Amari geus mere naon kalah? Geus mere naon? Ngomong atuh. Bakal kiai nu diumrohkeun di Kabupaten Tangerang ke bakal laku zaki bakalna aya 100. Siap-siap sanu dek daftar ngacung atuh saya sini sin aduh dari sini mantep. Ya Allah ya Rabbi nda ieu mah masalah teh kos kitu mah endek los ieu mah keur carita waridun berarti lantaran kabongbrol kudu kitu. Umroh mah umroh bae ngan teu jadi kanikmatan, haji mah haji bae ngan teu jadi kanikmatan, tahajud mah tahajud bae ngan teu jadi kanikmatan, duha mah duha bae ngan teu jadi kanikmatan lantaran ieu wariduna leungit. Sensitif tama waridun teh teu meunang kaganggu ku ujub leungit, kaganggu ku ria leungit, kaganggu pokona mah ku penyakit-penyakit batin eta mah geus leungit bae. Leungit bae teh mah henteu dosahan teh di sana mantak aya anu ngarasakeun sajero salat daang di luar salat leungit, aya nu ngarasakeun teh sajam sanggeus sajam leungit, aya nu ngarasakeun sapoe sanggeus sapoe leungit. Ketika leungit teh ieulah hendak diayakeun dari hese luar biasa ieulah waridun hal ngaranna. Jadi kesimpulan nama hal mah cek ahli sufi mah cahaya tauhid atawa ma'rifat rasul nu datang ka jero hate nyaeta tina kabukana rahasia-rahasia zat. Geus lamun urang geus ngabukakeun rahasia zat seakan-akan urang teh ngobrol jeung Allah. Allahu akbar. Keur carita salat intina salat. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira boga perasaan dibimbing ku Allah. Maca Fatihah urang bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin lain diri nu maca teh dibimbing ku Allah. Sia teh nangieun aing dihirupan ku aing teh pan yuhi wa yumit. Sia ku aing digerakkeun lain sia nu ngagerakeun tah sia ku ade salat nang aing. Seakan-akan sia mah boneka, sia mah eta teh wayang nu keur dipaenkeun ku dalang. Tak ieu sia maca alhamdulillah teh nang aing urang teh terasa dibimbing ku Allah. Geus bacana ge tanpa pamrih geus kumaha sorangan bae. Bismillahirrahmanirrahim asa dibimbing bae ku Allah. Ruh sia ruh nu aing. Fatihah nu dibaca ku sia nu aing, ku ari sia dibisakeunna ku aing. Geus sia mah atuh hitung boneka bae baca ku sia sarua jeung awas sia keur dibimbing ku aing atuh poho ka sagala. Atuh poho ka sagala rupa lantaran asa dibimbing ku Gusti Allah. Ngan eta mah kos kitu mah keur carita doang, praktekna mah tuh hese lantaran henteu bisa ku ngadengekeun kieu. Ieu keur carita henteu bisa didengekeun lantaran kudu dipraktekkeun, leungitkeun takabur, leungitkeun ujub, leungitkeun ria, terutama leungitkeun hubu dunya. Dunia sabodo asal ulah cinta, dunia sabodo asal ulah ta'alluq. Ulah aya ta'alluq teh artina mah patali jasa jeung dunia sehingga mun dunia leungit urang teh edan. Mun dunia leungit urang teh walah. Ai kitu mah dunia nu aya di leungeun urang los malah bagus. Contohna Sayyidina Abu Bakar Siddiq teu ta'alluq jeung makana dunia ngan dibere terus ku Gusti Allah. Tah eta mah jadi urusan dunia mah pas kitu wa mal hayatud dunya tadi ilalabun walahun. Nah, inilah urusanana sehingga geus bersih. Jadi ai warid mah mungkin dinu sugih nu geus tersep kana dunia, mungkin di kiai nu geus tersep kana dunia, mungkin di ustad nu geus tersep kana dunia, mungkin di pejabat nu tersep kana dunia, mungkin di petani nu tersep kana dunia, mungkin di santri, mungkin di karyawan. Silakeun bae asal geus tersep kana dunia jeung penyakit-penyakit batin warid datang. Asal geus datang warid bae geus beda geus. Diandang geus teu daek lantaran lah amplopna leutik. Teu beres deui we. Teu beres gugurkeun nu itu lantaran nu ieu mah rada gede ya. Nu leutik mah alah geus wakilkeun mah habak ka batur.
teu beres. Taya kos kieu atawa silaturahmi lah terjadi lantaran aya anu atawa ngaji lah henteu lantaran aya anu tah kos kitu warid can datang tah ieu mah waridun hal keur carita hal ieu kakarak ge keur carita dina tobat lamun tobat urang geus timbul hal geus kabayang bre karasa engke dirina bisa ngarasakeun mantak dipermasalahkeun jelema diangkat jadi wali si dirina nyahoan teu bahwa dirina diangkat jadi wali atuh nyahoan ja kamari ge nya ngawalian anakna karasa naon matak jadi karasa kanjeng Nabi ge nyaritakeun jelema diangkat jadi wali karasa nah maka jeung karasa lantaran nyana engke bakalna doana diijabah ku Gusti Allah. Salah sahiji tanda di mana-mana diangkat jadi wali Allah doanya na numurni tanpa aya unsur-unsur duniawi beda jeung hikmat mah ojol doa teh mah jeung duit jeung dunia eta mah hikmat iman teu maksudna naon geus bae engke diijabah doana salah satu tanda ngan gegedena mah lain eta ketika jelema tobat diterima tobatna sahabat nanya ya Rasulullah lamun aya jelema mabok kemudian tobat tina mabok na bakal karasan teu bahwa manehanana diterima tobatna karasa jeung kangge aya jelema zina kemudian tobat ieu tah tobat teh diterima jeung henteu ku Gusti Allah karasa apa henteu ka dirina atuh karasa jeung Kangjeng Nabi kos kumaha karasana bakal nanya na greget kana zina jeung bakalna izin greget kana zina jeung hayang memperbaiki diri lamun dirina haju bagus berarti doana diterima tobat teh diterima eta salah satu tanda kos kitu bae nah kuari dijadikeun jadi wali karasa engke ngagelempeng sebab roh teh coplok tina awak lain roh boga perasaan lah sakur awak isuk toge di mana roh geus keluar mah awak mah dibawa ka leuweung tapi roh nu bakal amprok jeung Gusti Allah anu bakal papanggih jeung Gusti Allah pertanggungjawaban teh penuh ku roh sapenuhna teu sedengkeun Allah nu kuari diibadahan teh urang di jero kubur ge Allah eta urang di akhirat Allah eta mun kuari geus wauh ka Allah di akhirat ge wauh kuari geus baribat ka Allah tuh di akhirat teh heota atau di akhirat ya kan tentu bingung teu naon lantaran kuarina geus wauh jeung Allah Allahna eta keneh nu mantak di jero kuburan Imam Sibawa bisa nanya malaikat atuh geus wauh jeung Allah maka tong tanya sia ka iman kalimah naon bisa kitu pan malaikat eta Imam Sibawa mah atawa aya nu kieu kapan begitu ditanya mah buka lah tanya-tanya segala cek malaikat mana ieu mah tugas teu man buka bejakeun ka Gusti Allah ulah kudu ditanya-tanya kitu aing mah je bani beu kiamat cekeun teh bebeja nya sakali deui lah aing mah nanya man buka malaikat teu ngajeding set ceuli carekan ku wali mah bejakeun ka Gusti Allah make jeung ditanya-tanya pannya na bebeja ka Gusti aya hamba Gusti ditanya kula dicarekan cenah ceuli teu ngajeding ya kunaon ieu atuh coba tanya ku anjeun kunaon gitu nu mantak manehanana teh kudu ditanya balik deui gitu aduh cek malaikat teh sanggup kula ge tadi dicarekan henteu tanya deui ka ditu kunaon gitu nanya deui punten abdi tos menghadap ka Allah naon sababna cenah eta make jeung kudu ditanya-tanya pancak Kangjeng Nabi anak indah zanni abdi bi kaula teh acak Gusti Allah kumaha sangkaan hamba kaula ka kaula kula geus boga sangka 100% pae kaula mawa iman Islam jeung kula geus wauh jeung Allah kula teh boga kayakinan banyakeun ka Gusti Allah di bebeja malaikat kitu teh jawabanana mantap sampeyan nanya cak Gusti Allah kuade wali mah geus kos kitu Masya Allah mantap engke ge urang mun pae kitu bae mana boga make nanya-nanya ya dikasih ulah sembarangan nu geus wauh jeung Allah jeung rencan lain deui ke di jero kuburanna nu matak macem-macem caritaan ahli-ahli Allah ketika dikubur engke ge di mahsyar teh beda-beda
carita anu tadi dina berbagai tafsir wahum yahmiluna awzarahum jelema teh marawa dosa lantaran dibawa kunyana berarti jore aya anu naekan amal berarti bagus aya anu amalna bagus jasa aya anu hiber bae ka mahsyar teh set datang nya mah kieu bade mahsyar di sisi bae nya mah ngadagoan jelema lalahi ke sisi bae lah terus aya teh keram keur ngagadongan Habib Rozak nya jadi wali mah tenang sakumaha kuari bae bari asa teh tariheula lantaran nya mah geus wauh ka Kapolda geus wauh nya mah atuh ka Dandim geus wauh mun cara di kabupaten mah ka Kodam geus warauh cenah mah tah eta teh geus tenang geus nyaho jalan nya nah iyalah wali-wali Allah teh ke di akhirat geus daratang ke bangsa murid-muridna satari geus eta aduh cenah kula mah ieu bahaya kunaon tuh ieu catatan apa sih tenang bae di dieu lanan ke yang diuruskeun tenang yuk bae di dia jeule ini mah rusak amat ya kan ieu mah sedang bisa dibola jadi mah rusak biasa aja mah kredit edisi ieu mah invest edisi eta kos kitu tah nu mantak al arwah junudun mujannada arwah teh kos tentara anu berkompi-kompi mun tadina urang ngahiji jeung ahli Allah di akhirat teh neangan deui bae eta orang mah neangan nu teuing di dunia ge kana teuing urang teu bisa di akhirat ge sarua bae engke di urang teh kapangi jeung Habib Rozak sini wala sini kita kumpul bagaimana ini gua juga sama kos gitulah bayangan ke di akhirat diteruskan dina tadi tata surahanan teh diteruskan lantaran eta terus sama kos kitu tah saenggeusna nu numpakan jeung nu ditumpakan ku amal kaditu datang ka mahsyar na ieu para wali-wali Allah mah di duniana geus wauh jeung Allah di akhirat na goja Allah na eta keneh nu kurang disembah ku ari teh bakal kapangi engke tinggal ngabuktikeun nu mantap wae sia nyembah ka aya suara ya pangeran teh ieu lain teh mah batu ieu pangeran teh lain teh mah panon bae ieu pangeran mah ieu lain teh mah mana tuh pangeran anu kokona disembah-sembah nu baheula gaib nu sifatanana wujud kidam baqa mukhalafatan lil hawadis lamun di dunia na geus apal secara tauhid tadi minimal anu 20 minimal nu 50 tadi geus jauh ka kangjeng nabina ka Allah na geus wauh diangsongan pangeran ieu lain pangeran itu lain pangeran ieu lain pangeran itu lain nah nu asli mah ieu nu kurang di Allahu akbar lamun di dunia mah teu nyembah ka Allah atawa nyembah ngan carang-carang begitu dipake dibejakeun ieu Allah ieu asana meureun ieu ceknya na teh pan sia sok salat sakapeung-kapeung salat ge ieu teh lain Allah bener asana ieu meureun padahal lain diseret ka neraka salah nyebutkeun Allah bahaya geus nu wauh ka Allah mah atuh moal kaliir dibere ieu lain itu lain ieu lain itu lain ih Allah nasime Merekalah waridun di dunia diberi cahaya menusup ke jero hate bisa ngagukakeun rahasia-rahasia zat Allah komunikasi jeung Gusti Allah lantaran aya cahaya-cahaya Allah nikmatnya ngarasakeun gerakan-gerakan salat nikmatnya ngarasakeun zikir nikmatnya ngarasakeun maca Quran nikmatnya ngarasakeun uraian-uraian ulama bebetak lamun ku Gusti Allah diberi taufik ngamal teh ngamal hampang beramal teh asal diuk maca sholawat jadi teh otomatis injection insyaallah itu otomatis asal diuk zikir asal diuk Quran dibere hampang penting hudang sholat baca Quran zikir dibere hampang pikiran naon ka sorga teu hayang ka neraka teu embung ieu mah geus pokona mah beramal teh ka Gusti Allah hampang geus kan urang mah kuari beramal teh hayang ka sorga embung ka neraka ya tah mah kelas TK tah mah kos kitu mah ya beramal kos kitu teh kelas TK sia kunaon eta ibadah we hayang ka sorga TK nol gede ibadah nu hebat mah lain kitu saya eta kunaon eta mah raja amat salat jeung segala maca Quran ih atuh ieu mah panita Allah bae mun sia hayang ka sorga bae mah nu sorga dan nu Allah nu rek ngasupkeun Allah kumaha Allah bae
masih mah meureun bungka neraka. Urusan neraka eta mah urusan Allah. Ieu mah pokona mah deuk ngalaksanakeun parentah Allah bae geus sakitu urusan ka surga jeung ka neraka kumaha nu bogana bae. Tah urang ngadegeun ngeunaheun. Tapi ngalaksanakeun eta mah kelas wali kos kitu mah. Eta kelas wali. Wali mah kos ka itu ibadahna. Teu hayang lantaran jelema anu masih kene hayang unti mah eta mah budak letik. Ketika budak gering kemudian dek dibere obat hese bae diulik ku dokter. Nah, ayalah bodreksin. Ieu obat ngan amis, orok teman kos kitu mah tuh. Ieu tah papais, ieu daun jerona ieu unti. Ah, resep. Ngadahar papais teh resep ka untina. Ngadahar papais teh resep untina aya nangkaan dan lain sebagai cawat eta orok mah kos kitu. Ibadah ge ieu teh aing mah resep biasa aya sorgaan. Ya eta orok teh kos kitu. Komo teman, ieu lamun dibaca sekean, beuh warung maju, beuh tah mah eta mah orok can lahir. Bagus parajas. Ikir carita keikhlasan. Aju menang tante gitu, menang. Ikir carita ikhlas kelas tinggi. Menang mah menang bae daripada nya minta ka Gunung Kawi. Ji, atuh bandingan maca ayat naon? Ya, ayat ya wa azin fil nasi bil hajiyatu karijalu ala kulli dhamir yatina min kulli fajin amiq. Eta teh paranti ngaramekeun warung. Lamun warung kan warung bae. Urang boga toko, urang boga warung, urang boga material, urang datang ka nundutan berarti parah. Berarti nu meuli eta datang ka nundutan mah tuh. Tah sibuk mah ieu can kaladedan geus aya deui mul ieu can kaladedan ieu eta ngaran rame. Nah, ieu ayatna wa azin fin nasi bil hajj. Yaitu kerijalan bakal datang jelema di kulli fajin ami ke berbagai daerah. Ujian datang kabeh ka warung urang ngahutang kabeh. Beak geus kabeh. Aduh. Nang saminggu tutup urang. Maju pede kunaon tutup ludas kabeh. Akibat daun wa adzin pinasi. Teu beunang kitu tah ngawirid teh beres. Ngawirid anu mantep. Tah ceuk kiai sabaraha ngawirid? Oh eta mah urusan khususon kan. Atuh khusus mah teu meunang dibrejakeun di dieu. Ngawiridna sabaraha mimitina jeung teh mah kudu make sapi. Wah ceuk kitu beres sabaraha. Ulah ke sia mararaju teu bari ibadah. Ulah geus nu aya gitu kadahar. Lah cenah bareng kieu mah teu nyaho manusia sok jus uzon ka aing. Tuh. Ieu horeng kersaning Gusti. Walau syi'na la rafa'nahu. Lamun kaula nu agung ngersakeun la rafa'nahu. Niscaya kaula ngangkatkeun ka Balaam bin Bawor. Bihaku ayat-ayat anu ku kaula dibikeun ka maranehanana. Diangkat ila manasilil ulama. Datang ka derajat ulama-ulama anu soleh. Lain sembarangan ulama. Carana bi an nuwaffiqahu lil amal. Ku kaula dibere taufik daek ngamal. Masyaallah. Nu mahalna teh ieu urang taufik nu mahal. Mata kurang lamun ngaji tauhid, fama syaa kana wa ma lam yasha lam yakun. Naon bae nu dikersakeun ku Gusti Allah pasti terjadi. Wa ma lam yasha lam yakun. Naon nu teu dikersakeun ku Gusti moal kajeun ku kumaha ge. Sebab Allah teh al-fa'alul lima yurid. Sangat migawe kana kersana. Kumaha kersa anjeunna wae eta batuh. Wala mahroba li 'abdihi an ma'siyati illa bi taufiqihi wa rahmati. Wala quwwata lahu ala ta'atihi illa bi masyiatihi wa iradati. Ta eta udah mun ngaji tauhid teh eta. Tempat mabur tina maksiat ka Allah. Teu bisa urang dek kabur tidak maksiat moal bisa. Kecuali ku taufik Allah. Kaburna jelema ti maksiat ku taufik. Moal bisa jelema kabur di hareupeun orkes, di hareupeun nu joget kecuali boga taufik. Dibere taufik ku Gusti Allah, mabur. Moal bisa mabur tina mabok kecuali ku taufik Allah. Moal bisa mabur tina zina kecuali ku taufik Allah. Moal bisa mabur tina korupsi kecuali ku taufik Allah.
jeung rahmat Allah. Jelema bisa kabur tina permaksiatan, lumpat tina kagorengan kejahatan ku taufik jeung rahmat Allah. Sabalikna wala quwata moal aya kekuatan jeung teu boga kekuatan ka hamba ala taatihi ka taat ka Allah illa bimasyiatihi wa iradati, kecuali ku kersani Gusti jeung iradati. Urang teu boga daya jeung kekuatan boga mengaji ka dieu teh kecuali ku kersaning Gusti. Lain urang ngaji ka dieu teh nang kersa Allah, nang iradat Allah. Urang teh teu bisa ngalaksanakeun salat lamun lain kersaning Gusti, teu bisa ngalaksanakeun puasa lamun lain kersaning Gusti, moal bisa ngalaksanakeun gitu berbagai peribadatan jeung taat lamun lain kersaning Gusti jeung iradat Gusti. Inang maisha Gusti matak walau syi'na larafa'na, berarti ku Gusti Allah teu diangkatkeun derajat. Lamun ku Gusti Allah deuk diangkatkeun derajat teu babari bae dibere daek jelema ngaji masantren betah, sageus masantren betah getol di pasantrenna haji dibere paham ku Gusti Allah, sageus paham daek ngamalkeunana balik ka imah bener-bener ngamalkeunana meureun dikersakeun ku Gusti Allah endeup diangkat haji daek bae baca Quran di imahna ge, daek magahan budak pentingna daek bae urad wirid baca selawat zikir dibere hampang bae kituna teh tah. Aya undangan ke pendopo diberi embungnya nama aidit nama dikiriman di dahar mulai tarada 3 setik tah kepala setik ajunya ngomong ngarep-ngarep kamari mah ya kiriman ira kiriman nah mulai geus. Alhamdulillah kemarin ya tokoh Golkar sumping Masya Allah horenganan Golkar mah balager jadinya nanti ya ih sekali ngaguriwalna mantep jasa aju kuyana di peta nomor telepon bapak, nomor teleponnya berapa sih? Nah, Kiai goblok tolol teman Kiai gos gitu. Lain nanyakeun telepon Allah, nanyakeun telepon bupati segala, gubernur segala, DPR itu Kiai goblok berapa mukos gitu mah telepon Allah nuku ditanyakeun emang Kiai jauh itulah nanya ka aing. Telepon Allah mati mimiti Fatihah datang ka qul a'udzu birabbin nas eta telepon Allah sok gerage baca nembalan Allah ge a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin eta keur teleponan jeung Allah waduh arrahmanirrahim malik yaumiddin teu kataekan deh haji heuai kieu sopan saya cek Allah ke teleponan jeung aing heuai jeung bebenesia bau mani nyilih keur lobaan ge keke punten nya aya telepon we ge we wah teh ku galedeg gitu teh jelema blon urang ge hareupeun urang ge masih nyilih beula eta telepon jeung makhluk mah jeung Allah kakarak Ar-Rahman Ar-Rahim soek bisa teh sumut sia bisa kuat Masya Allah nada kuda ada teu dibere taufik ku Allah teu dikersakeun ku Gusti Allah ai jelema nu dikersakeun mah ku Gusti Allah teh daek baca Quran daek magahan ngaji dipake ku nyana beutingna sare hudang teu puyeng padahal mah ieu sare teh jam 12:30 atawa jam 1 hudang jam 2 atawa 2:30 jatuh puyeng biasa bae berarti ku Gusti Allah deuk diangkat derajat teh dibere puyeng haji isuk-isukna biasa bae deui teu tunduh mun dihitung-hitung sare teh ngan sajam atau sajam setengah tapi teu tunduh coba ge jenderal 8 jam masih kene kekesek gane panglima jenderal saruan dihitung-hitung 8 jam tambah 2 jam 10 jam atau mah hirupna sakedeung tapi tetep bae masih kena gegas sakene kodan tetep sebenarnya puyeng aya tahajud isukna dibawa ka rumah sakit dibere taufik itu dibere taufik tah ku Gusti Allah tah teu dibere ku Gusti Allah teh kekuatan lamun dibere kekuatan tuh ku Gusti Allah Masya Allah tuh babari eta mah kumaha Gusti Allah bae urang diberi kekuatan ku Gusti Allah tek ih ditangeukeun dunia di rate plek ih eta teh mah urusan Allah kan urang nu berusaha
Syekh Mansur Cikadueun terus manehanana ke Mekah, di Mekah terus ibadah cek manehanana deka Indonesia deka Indonesia kan naik kapal kebal baheula makan naik kapal cai angkleng-angklengan sabulan sedangkan urian ieu teh henteu ka dia dipanggil ku urang Banten berangkat jana melalui sumur Zam-Zam tap naik di Kadomas berangkat jauh kana jaga lebih kana lebih coba eta pakai lalagaan Masya Allah Karim Masya Allah di Kadomas mantap aya tah urut sumur dah eta teh pertama kedua kali si kedua Cibulakan muncul nyana ge kaget lantaran buncal munajat ka Gusti Allah cek Gusti Allah Mansur tah kusia tutup pakai Quran kan ieu mah Quran ulah loba omong tutup pakai Quran jadi batu Quran nanti disebut batu Quran di Banten batu boga sejarah lain lalagaan turun temurun urang sejarah kos gitu Masya Allah Karim mulai tadi Jasa Mansur panjang lah mundongeng nama segala Cikomoro panjang lah langsung nyana diundang ke Gunung Karang ke Sumur 7 naik nyana ka luhur naik lain make suku maka babacaan la ilaha illallahul jalilul akbar bismillahirrahmanirrahim terus kan ulah ya maksudnya kusnya didarengekeun ke kusnya dipraktekeun lain jang ibadah endahan jang tuh siapa kadinya bae gilir lah naon lah atuh aya babacaanana tuh la ilaha illallahul jalilul akbar bismillahirrahmanirrahim bumi buleud anu nahanan malaikat menang tina nur Kangjeng Nabi Muhammad dengan kekuatan nur Kangjeng Nabi Muhammad bere kula kekuatan perem hiber ge urang cih atuh kabeh moal aya nu kaluar ti nur Kangjeng Nabi ya Allah ya Rabbi itu babari babacaanana eta coba cenah kukula atuh lain sabaca-bacaana kudu ditapaan heula di jero cai ngeueum sajam ulah kaluar-luar dimimitianana ku panglima heula kaluhur innalillahi wa inna ilaihi kula eta moal pikuateun mah moal bisa Syekh Mansur mah Syekh Asnawi kemudian atuh kabeh Syekh Abdul Karim sama nanti atuh dibere kuat ku Gusti Allah tek kuat naik nyana ka Gunung Karang ge atuh lain lempang hiber set can dijamah ku manusia baheula datang ka luhur pas waktu salat zuhur Allahu akbar eueuh cai cek eueuh cai jang wudu dia tepak plak jadi sumur hiji ngalah wudunya na di beres salat zikir ka Allah sambil zikir ka Allah kumaha lamun aya batur ieu deuk ngalah wudu di dinya caina leutik di dinya nyeun deui jadi tepak deui tak aya deui sumur ngadenge dongeng mah ditarapakan kitu nya urang mah panjeun sumur geus kikian Deres sama kikian ge 10 meter 12 meter zaman urang baheula ku hari kapan make mesin konceng tilu poe can mangi cai saminggu nya gandeng tatangga kabeh geus kararieu bae konceng durut geus teh datang ke anak udah dapat berapa Mas 50 ada airnya belum ada sial ada juga asin biarin emang tuh urang teu kebeneran Masya Allah tapi Syekh Mansur datang ke 7 tek 7 sumur di dieu eta teh jang nyana jang babaturan jang ahli-ahli dinya jeung jang tatangga jang anu zarara 7 nu mantap jadi lamun urang nyaritakeun Syekh Mansur emang kumaha gitu ya Allah ya Rabbi tidinya lah tetap titip panjang dongengna tah ieu sumur 7 digunakeunana ku wari ku jawara lamun datang ka dinya aya caian geus jagoan kajen kumaha mun datang ka dinya caian lan lain sebagainya eta teh keur carita hiber karuas celek yen sumur plak aya lah 7
dititip kunyana. Nah mal dibejakeun tah nu kuari katitipanana aya keneh. Arwahna maksudna siapa sok aju di mana? Terus kitu endek eta naon tuh sia ka ditu. Eta kos kari itu kan hebat amat dibere kuat ku Allah bi an nuwaffiqahu lil amal. Mentang mata nyana teh sapoe-sapoe ting teu sare biasa bae. Sare sajadina bae keur ngaji los eta ge nanggo si Allah. Terus sia sok aju kasinggung lain. Urang mah kunaon atuh ngaji teh ieu ngap bae wiridan teh ngap bae salat ge nang maksakeun ieu teh oh teh dibere taufik ku Gusti Allah. Lamun dibere taufik mah masyaallah nu mantap ibadah teh urang teh nu paling hebat mah lain Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah lain eta Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim kalawan jebut dengan Allah anu maha rahmanir rahim alhamdulillahirabbil sadaya puji tangtu Allah nu mangga lain eta salat mah asli mah tah salat kos kitu mah teh bupati ge kos kitu gubernur kos kitu aya keur salat kabehan santri ge kos kitu kabeh tah salat jajabur tah kos kitu salat jajabur tah salat nu asli mah lain gitu salat model Kangjeng Nabi nu Kangjeng Nabi lamun salat teh cek Kangjeng Nabi teh asa ngobrol jeung Allah sehingga hazan kariweuh kesedih eueuh di bawah salat mantap di mana pusing Kangjeng Nabi mah salat kuncina kan kitu dina hadis di mana pusing baik pusing dunia maupun pusing akhirat pusing agama salat tentrem sebab tas kapanggih jeung Allah urang mah mun kuari keur centrang salat puyeng sabalikna urang mah salat bae ada para ruyang aing kudu tah salat puyeng aing mah reungit ambalayah reungit nyara rocoan ka aing tah eta teh kuat beda teu dibere taufik mah dieu ke tentrem diperkirakeun bangsa 2 km ya Allah tah kuat taufik nah iyalah ketika kiai-kiai dibere taufik ku Gusti Allah daek ngamalkeun Al-Qur'anul Karim daek ngamalkeun isi kandungan Al-Qur'anul Karim nu diterjemahkeun ku para ulama-ulama ku para salafus sholih makanya leuwih hati-hati leuwih apik leuwih hati-hati leuwih apik leuwih hati-hati emang dek diangkat meureun ku Gusti Allah jadilah sholihin naik jadi waliun min auliyaillah nang Allah dikersakeun ku Gusti Allah dibere daek dibere mantep beramal teh sehingga asa jeung Allah teh nang Allah lain nang nyana ketika ku Gusti Allah dak diturunkeun ilmu aya di nyana Quran aya di nyana naon kitu ngaranna maca kitab aya di nyana hukum aya di nyana dak teges le baranglah nyana jeung pamarentah baranglah nyana jeung partai lain jore jeung partaina jeung pamarentahna kudu asal ulah hayang pamerena ulah ngadahar pamerena sebab ieu keur berangkat sabilillah yo jingjing kurang bupati jingjing kurang gubernur sing bener sia dibere duit ulah bener emang leutik aku dudu gede we tolol ieu ulah urang berangkat yuk urang rarapih ieu Banten urang rarapih ieu Jakarta ulah segala dipimpin ku kafir segala naonan iya teh mah negara teh penting mah jujur bae dek jujur kumaha kafir pugu ka dirina ge ngabohongan bahwa pangeran teh caknya batu ca dirina bae ge zolimin zolim atuh ngomong ka batur ulah sok ngomong teh di Jakarta kiai boy ini mah kafir juga adil cakna da teh podo seros ya mah tuh ku pangeran ge teu ngarti nya dek adil di mana tuh jang dirina ge zolimin zolim atuh ngomong jang batur karena resieun ngomong kos kitu bae ge aing mau ngomong kos gitu ge mah keur jelema bae ieu cenah loba teu dianggap jelema aja ku aing mah teh aduh aya ge panglima na di dieu tuh eta prajuritna pan walau syinna lamun kami ngarsakeun cak Gusti Allah la rafanahu niscaya kaula bakal ngangkatkeun ngaluhurkeun ka Balam bin Ba'ura anu geus dibere ismul azam berbagai ayat-ayat anu sakitu hebat nabiha ku eta ayat teh walakinnahu
tetapi Balam bin Ba'urah teh geuning akhlada ilal ardi condong kana taneuh bahasana ge Gusti Allah teh akhlada padahal mah dimaksud sakana nu dimaksudna mamala hartina teh condong tapi gak bahasakeun make akhlada nganggap jelema anu neangan dunia nganggap bahwa di dunia teh bakal langgeng akhlada bahasana ge kinayah nu mantap bahasa kinayah leuwih tajam tibatan bahasa tasrih dilangsungkan ku Gusti Allah walakinnahu akhlada ilal ardi mun ku urang disogolkeun tetapi de Balam bin Ba'urah nganggap langgang di muka bumi ieu sehingga ayat-ayat Ismul Azam nu sakitu hebatna diojol ka dunia mantap kiai mulia eta teh ku Quran kiai mulia eta ku kalam ulama kiai mulia ku rahasia-rahasia ibadah nyana disebut kiai diojol ka partai Golkar goblok tah kiai secuil dunia hila kemuliaannya na diojol datang ka dolor kabehan wajib milih Golkar lamun teu milih Golkar sia ujianana cilaka tuturkeun atiullah wa atiur rasul dengekeun ku urang teh kiai eta sabaraha taun kakuatanana ujianana ngubrus ka sumur parem bener sadaekna bahaya tuh ngomong teh atuh sederhana bae sih cara Kipu Doli endek mah maksudnya sederhana bae itu dulur itulah atuh aya waktu mah urang hayu bae dalar hukum lingsem heuh kalem atuh jeron mah akur ya Allah ya Rabbi Masya Allah menghanyutkan itu mah kos itu ieu bahasa dage lain lalagan pohara walakinnahu akhlada ilal ard mun kurang dijabarkeun panjang melalui ilmu bayan mah hiji kinayah nomor kedua na bisa dijadikeun bayan bajis berarti akhlada bimana sakana geus jelas ti dieu teh ilal ardi maksudna mah lain taneuh tapi dunia lantaran dunia teh di jerona adalah taneuh padahal mah dunia mah materi Gusti Allah wa mala ilaiha wattaba'a hawa condong kana dunia nuturkeun ka hayangna anu hina sehingga jana ngadoa wani ngadoakeun core ka Kangjeng Nabi Musa alaihissalam padahal Kangjeng Nabi Musa diangkat jadi rasul ndek sabilillah jihad fisabilillah merangan musuh-musuh Allah ditahan ku doa Balam bin Ba'urah cilaka Balam bin Ba'urah diberi hadiah nu embung-embungan ge eta kan ti Balam bin Ba'urah atuh naon sanaon bedana jeung kurang guar kiai muta tadina nu beneran ge haram deketan ku bupati haram deketan dibere haram dak deketan deui dak haramnya kos itu teh deketan rada gede eta mah kumaha sararia bae dak janganlah tuh geus kitu nah geus beda jasa cak saha haram tuh musik aya dalil lah kajian kumaha ge ya kiai tinggal nungguan we waktuna tinggal nungguan waktu keur ieu mah dulur eta teh ribawi kos kitu teh bulah bang teh riba haram sia kredit anu dua akad haram sia we datang ka dinya aya pemerintah teh budak eta teh haram samarangan nya datang dari karinya kiai eta sih haram teh eta mah kiai nya sebenarnya mah jadi maksudnya eta ke maning dirate mah budak ieu duga heula kiai gaharamkeun bari gahalalkeun ye lu gak ligu kitu kumaha eta dicabut walau syi'da la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi teu saeutik keur mondok nama hebat jasa jadi kiai hebat barang mulia kuari diojol kunyana kana dunia bersandinglah jadi mu'ilah depaglah dan lain sebagainya silakan tinggal nunggu waktu taman kos gitu ngajual ilmu na jadi kiai lamun unu jadi mu'i lain mu'ina sia tah korup jeung pamerena lamun nya jadi mu'i negakkeun hukum di negara Indonesia hurung sia kajian hukum lagi hurung
lamun sia geus nyaritakeun hurung berarti kabeulem sia. Ceka satu kumaha kuari mui mana kuari mui teh ya Allah. Mui teh sebagai filter. Lantaran negara urang negara demokrasi, geus demokrasi mah teu berbau agama. Lantaran diserahkan kepada seluruh rakyat geus ditunda kos kitu. Masalah urang boga mui sebagai filter. Geus atuh agama teh ya ieu teh ya kitu melalui pintu mui sebagai toser jang ka pemerintah. Kuari mui na geus polusi di jerona. Erosi ka belah dieuna. Teu pernah aya dengungan-dengungan mui urang teh kuari. Daging kemari tengah bejaan haram halalna kuari berbagai-bagai lah besar rese ngomong urang orang di jero nama atuh lain endek nyaritakeun agama mui teh sarua dunia nu di arah teh atuh bisa komplotan kan itu walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa ya Allah ya ieu maka caritakeun anak baik anu dimui ai akhlada ilal dicondong kana dunia mawattaba hawahu tigeus leu bakalna ataupun dinu partai sarua bae atuh walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba hawahu induk dunia mah maupun di modern nya namun pasantren modern ai ngaranna mah pondok pasantren tapi anu jelas nama endek akhlada ilal ardi condong kana dunia wattaba hawahu boro-boro pesantren modern yayasan cara urangnya kuari pondok salapi tapi nu dimaksud apa dunia kene aku sarua bae sarua ieu sapira wadah salap dengan ngaranna doang ai ujung-ujungna dunia mah kitu-kitu kene bae sarua teu saeutik jelema boga pesantren salap tapi orang di jerona mah ngajualan agama sarua ngan teu pati jelas doang salap mah rada deureus bungkusanana rada deureus aing geus modern mah mah geus dunia moal nyaho ka Allah bae kajeun kumaha kajeun ngomongna Allah-Allahan bae ge moal sebab lamun endek bener-bener ka Allah kembali ka salap wajeun sasaha ge presiden deuk ka Allah kembali ka salap gubernur deuk ka Allah kembali ka salap pondok pesantren modern jelemana maksudna deuk ka Allah pasti ka salap sebab tuntunan nu asli deuk ka Allah salapi modern mah hanya omong-omongan ada doang sok renungkeun geura ge renungkeun ku urang deuk ka Allah badak nu paling pake kasieun ku Amerika pondok pesantren salap pondok pesantren modern mah geus dianggap baturnya anak komo tanpa pemerintah mah anak sulungnya anak anak sulung ieu pondok pesantren salapi cek Amerika waduh hese sebab ngadidiknya jangan mah biasa bae tapi di mana geus jadina pondok pesantren modern mah ngadidikna pohara jasa tahajud berjamaah salat tasbih berjamaah salat dua berjamaah tanyakeun dalilna berjamaah mah yang ti mana teu nyahoeun atuh naon tahajud berjamaah emang pernah kanjeng Nabi tahajud berjamaah baca salat tasbih berjamaah emang pernah kanjeng Nabi salat tasbih berjamaah duha berjamaah hei aturan mana kumaha sih pondok pesantren mah biasa bae santrin aja berjamaah ge carang antep bae biasa ngan kiaina ngadoa ya Allah ya Rabbi si eta tilok berjamaah Gusti tama ai kira-kira bakal bener lalaunan Gusti ulah sakaligus supaya daek bae lah mulai magrib doangnya na hiji isya magrib isya subuh mah tilok engke ge nyana tah sabulan 2 bulan mikir nyana dua jeung isya dua pesantren salap bagus gitu tentrem adem kalem tapi di mana geus daekna sebab berangkap tina nurani henteu kapaksa ya nama masyaallah geus lamun geus kos kitu loba jelema sorangan ibadahna tetep bae di kota di gunung akur bae dah lamun tadi cara tadi mah tadi berjamaah-berjamaahkeun asal teu berjamaah bae teu tahajud salat tasbih diberjamaahkeun asal teu berjamaah bae teu salat tasbih boro-boro masyarakatna kiaina ge teu salat tasbih eta kiai goblok nungguan berjamaah bae hayang di kiai-kiai kiai nu asli mah tilok kiai abi ngiring berjamaah ulah sorangan bae sorangan horeng tilok nya ge
sial teh kiai pisan kos nu ikhlas teh kitu kareng nipu sarua Iqbal Ambin Banguro nyana teh kapincut ku dunia akhlada ilal ardi wattabahawa pamere pemerintah pamere tokoh akhirna tigesle nyana ngadoakeun jahat ka Kangjeng Nabi Musa alaihis digambarkan ku Gusti Allah famasaluhu kamasalil kalbi tahmil alaihi alhas au tasrukuhu yalhas sifatan jelema model ban rambin baora mah eta percis okos anjing masyaallah kumaha eta anjing cain tahmil alaihi lamun anjeun ngusir ngahardik yalhas anjing mangelel bae aya anjing datang ka urang-urang digebakeun hus anjing mangelel tatrugu atawa diantep ku urang teu digebakeun tetep bae alhas digebakeun ngelel teh digebakeun ngelel sebab nyana mah jadi watek ngelelna kiai anu cinta dunia kos Balam bin Ba'uro eta teh kos kitu sipatanana kos anjing selalu ngelel bae lantaran di jero hatena dunia ngelel kos anjing naudzubillah min halik persis digambarkeun li annallasat tabi'atun asliyatun fi lantaran ngelel eta watak anjing anu asli bakadzalika halul haris ala dunia kitu kene jelema anu kasengsem loba terhadap dunia in wa'atahu lamun ente mapatahan ka jelema anu cinta dunia la yaqbalul wa'da maldai kenarima kana papatah tetep bae neangan akur jenjana dunia lamun diantep kurang teu dinasehatan walam taizu pawarisun aidon tetep bae dunia bae kiai lamun enggeus kos kitu percis digambarkeun anjing ku Gusti Allah ngelel bae di mana bae dunia yen pondok pesantren modern maksudna dunia sekamana maksudna dunia di ondang ariung maksudna berkat dunia silaturahmi ge nyaran doang nu dimaksudna dunia neangan ka murid ge dunia kiai kos kitu gambaranana anjing mal bisa dinasehatan sama kiai kos kitu kurang dinasehatan ngelel bae marah malah ngegel bisa jadi nasihat ngelel bae ilah kiai mantap kiai asal dibere bae ku pemerintah komo haju asup ka Golkar ngelel bae teteh ngelel dunia beubeuleun bae ka pendopo dunia maksudna diondang ku bupati dunia maksudna naik ka panggung dunia maksudna ge teu cenah kiai ikhlas coba aing mah hayang nyaho kuat henteu nyana naik ka panggung ikhlas teu dibere maksudnya eta teh ari putaran ka hiji putaran kadua teh kitu ngaron tah ai endek calon bupati teh osok ngider gitu kaya panggungan naon ngaranna pun aing mambu ngadengetin nu sejen naon ngaranna kampanye maksudnya aing geus nyaho ti tadi teh kampanye hayang ngadenge jelu we gitu tah kampanye ya Allah kiai anu tadi nyakelan Quran kitab ekori kampanye sedih amat hina amat di dadana aya Quran di otakna aya Quran kunaon atuh pake ngadoakeun bos kitu hina amat cicing kiai mah ngadoakeun umat can bisa salat supaya bisa pemerintah anu nakal supaya lempeng ngadoa ka Allah datangnya ka imah nasehatan ketika nyana diundang ka ditu ulah yang pameran nasehatan eta kakara kiai bener mal kebal umurna gege mal kebal umur di penjara nyana sanu daek pemerintah dinasehatan sanu daek mata kula embung diondang ge embung belantaran kula mah ieu ngomong bae hendeukna ngomong bae kula diondang misalnya pernah keur ieu diondang kapan ka Polres kula diondang ka Polres gue nyaritakeun salah satu tanda
dekatnya kiamat apabila polisi sudah pakai pentungan. Pula karena dia polisi kieu bae. Ajung pamajikan ge pan halaladir tah polwan karena dia bae. Itulah salah satu tanda sudah dekat kiamat. Hati-hati kalau polisi sudah diberikan pentungan-pentungan, itu adalah sudah ada dari kanjeng nabinya, termasuk ahli neraka yang begitu. Aing kebal mal cek aing ge. Kebal mal. Maksudnya sekali ceramah aing dinyana, aing teu hayang 2 kali, tapi kerasa ku jantung nyana. Cukup aing masa kali bae. Alhamdulillah datang ku hari teu diondang dong deui. Henteu mah aya ge ngodang ulah cenah ge usum mah kos kitu teu ngeraheun. Ya itu kahayang aing, berarti kerasa ku hatenya na cukup aing mah. Terus wasiatkeun ku sia tah ceramah aing ka anak buah sia terus datang ka kuari. Cukup aing mah sakali ceramah ngeretek kabehan. Beres geus. Ieu teh yang 2 kali geus. Aya podo 5 lain. Maksudnya supaya sekali deh, alhamdulillah gitu kan. Lain deh. Lain ki podo 5 sia ge sarua. Ngan aya nyana bae digigir ieu.